Oh iya berarti nya anu ngacak-ngacak wilayah kuring teh. Milikan angadu milik dagang mah tuh. Lain milik-milik didinya. Ieu teh geus apa wilayah urang. Ya gua ada teh apa lah. Sugan mah kudu disikat. Aduh, samarana ieu meuli kasarara pikir cenah di lembur teh. Wah, mau apa ayo ini ya dagang stopok teh ya. Subane atuh urang kabelah. Dieu mah ya neangannya. Stopok. Sugan we jadi tukang setopok mah moal rugi jika kurir paket kamari ah. Bismillah. Setopok. Ah, iya mah jalan hiji-hiji mah iwati kudu jual paksa ya, can payu hiji-hiji acan daripada teu bebenangan. Betul, pada setopok mah ya setopok na teh. Ya, nampi barangna ya nyanggakeun artosna. Ya, atuh teh hatunun teh nya cing awet barangna pangintennya mohon diangguna. Ya, nun teh mangga. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, kebenaran ya pantona malah mah ya. Sogana ya bisa dipaksa ya. Oh, hiji-hiji mah sugan. Punten. Kamarana ieu teh jalamananya aya pantona molongo. Gimana arareueuh? Masak sendiri, makan sararea. Saha asa aya nu gogorohan? Punten. Mangga, Mang. Manawi bilih bade setopok nah ieu teh. Setopok. Mohon bilih teh acan gaduh. Muhun teu acan gaduh ieu teh priogi mah priogi. Kalarasan, Yen atuh dia lepet meni. Wios di dia. Oh, muhun atuh. Cik ninggal atuh, Mang. Sabaraha aja Bamang ieu teh pangaosna? Eta pangaosna teh pami dikas malah kana kisaran 350. Ya. Teh pami namut mah kana 7,5. Ulu. Meni double nya. Iya. Atuh da abi teh priogi mah priogi ieu teh tapi atuh da teu aya cisna sakitu. Nah, kituna ieu mah hayong terang sabaraha gitu nya panawisanana gitu ieu mah. Tong maha-maha teh atuh Mang kumaha lamun 50 dipasikeun mah. Ah, atuh aya 50 teh mah teteh tebih tinu modalna oge tebih. Ada teu aya cisna sakitu mah. Ah, atuh hayongnya bisa mah aya langkung nanti 50 sabaraha ieu mah. Abi mah ada yang 50, pami ieu mah 70, wios atuh aya ada 70 mah. Ah, atuh da bujang-bujang kagaduh buruh atuh sakitu mah. Atuh da pegaya deui acisna, pami bade nganyuk da lieur abi teh da seueur bayareun ieu. Pokona mah ieu mah nya cek abdi mah mending anyuk we lah kumaha gitu. Kumargi teh nya waktu satu sonten teh ieu mah. Wayahna we ieu mah nya kedah dipeser gitu. Atuh asa next teh karunya abi teh kumaha atuh? Kumaha atuh nya pokona mah nya gaduh naon di bumi. Radio, TV gitu. TV pami dipasikeun ka abdi aya setopokna hungkul bade nyeteh naon atuh? Ya kan bilih gaduh dua gitu. Si TV na nya pokona mah adanya kulantaran abdi teh acan
ajeng hiji acan ieu teh. Hanya sanes teu karunya abdi teh. Nah, jadi urang nu katempuhan ieu teh nu dagang teh. Wah geher. Tah pan kieu tadinya saur si teteh teh nyarioskeunana ngan gaduh 70 ribu na deui. Kumaha atuh anu si artos 70 ribu eta teh dianggo DP. Anu sasisana bios diangsur. Abdi tiap dinten Salasa ka dieu nyanakan gitu. Kumaha pamik kitu? Salasa. Coba bayaran MBK Salasa teh. Kumaha untung Salasa lah. Ya da abi waktos dan jadwalna ka dieu dinten Salasa atuh eta mah aya na we. 70 wae ieu teh Ya DP mah. 70 pan tadi nyarioskeunna mung gaduh 70 ribu. Atusan heula sakedapnya. Mohon mangga Urang kokore heula manawi atuh aya nahanapeun bantat. siap kembali menang 70 ribu oge lah ulah anu teuing we aya keur ongkos Iya atuh mah. abdi artosna Mohon ku abdi ditanggung. barangna Nya. sok sanaos rada abi teh hapuntennya tadi teh sok sanaos rada pepolotot gitu tapi sing Iya. karunya lah Nya abi ada karunya mah karunya abi priogi deui. alhamdulillah nya Iya. kukituna abi hatur nuhun pisan Nya sami-sami. pamit kitu mah dites heula atuh barangna Ah moal wios da abi mah tos terang da ieu. mohon atuh Sekarang. ari kitu mah Nya. mangga atuh nya Nya, nuhun atuh mangnya. nya sabalarna abdi ya punten pisannya mangga atuh abdi ngabujang deui Nya mohon. mumanawian sesugana aya atuh Mangka ada tong maksa ke batur mah. kumaha atuh pamit kitu kumaha ya Bisi batur mah ieu amang. ya kitu atunya teh nya assalamualaikum Waalaikumsalam. Enak teh ngomong-ngomong teh mah kujung. Kudu dipecahkan ku manehna. Mangka naon da? Bisa urang gepiran nu kieu teh. Ma iya panginten setopokna nyangakeun. Nampi Mohon ieu nyangakeun Ya, oge artosna. nanti artosna oge mah eta barangna cing awetnya. Amin. Ya, siap. Nuhun, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. stop box ibu beli pada stop box nah Moal atas tadi. oh atos Mohon. oh atos Nya, mohon atunya mohon mangga tuh mangga. assalamualaikum Waalaikumsalam. nah hanya saha nu dagang ka dieu nya da perasaan mah acan pernah aya nu dagang ka daerah dieu teh stop box pilih pada di stop box kan stop box ibu pilih pada stop box nah Oh, ada tadi atas meser. oh atas mesernya Mohon. oh kinten anu ciga kumaha nya nu icalanana Penek-penek. oh ya mohon atuh hatur nuhun nya bu begitu mah Waalaikumsalam. assalamualaikum Salam. saha anu wani-wani ngacak-ngacak wilayah kuringnya kada ya jadi teu payuk numpangnya disikat teh jelema teh Alhamdulillah ya. Dagang sapoe ayeuna dagang set-top box. Tapi batina geus mucekil. Alhamdulillah daripada kamari. Alhamdulillah. Nuhun ya Allah. Duitnya geus mucekil. Terus loba pokoknya mangangin dulu capek ya. Sudah nih dia adem dulu. Sambil nyantai. nah sanu keur dieu kayak ibu tadi teh nya penek-penek nya jelema nu teh nya nu dagang stok box teh wah iya kita samparkeun wae kita nah Jang nuju naon di palih dia? Nuju iya nuju istirahat namanya tos beres icalan. Alhamdulillah beres. Salikera tuh. Emang tos icalan naon gitu Jan? Itu nu seperti kita set-top box di Kampung Gandola. Stok box. Nuhun. Oh iya berarti nya anu ngacak-ngacak wilayah kuring teh. Acak-acak kumaha? Stok box kuring jadi tepayu kumaha ya? Dagang abi mah ka balitinya nyobian. Iya dagang gitu eta teh. Cuman eta teh anu atos di jalan ku aa kaparan. Milikan angadu milik da dagang mah tuh. Lain milik didinya. Ieu teu geus apa wilayah urang. Ya bukan ada teu apa lagi. Sugan mah kudu disikat.
Ulah tuh hampura bisa aslinya tak apa lagi mah. Lain tak apa tak apa. Sudah ke lain wilayah. Gak apa naon. Yang ngacak-ngacak wilayah Betul, batu. abi malah ngacak-ngacak jualan ah. Aslinya hampura bisa nih mah. Bisa. Tak apa naon orang mah pokoknya mah dibalikeun deui eta duitna. Kalau gua abi teu boga jajan jeung ka ditu balik kumaha ya. Moal dagang deui ka dieu hampura asli ya mah moal. Awas tamun sakali-kali deui maneh dagang ka dieu beak tas ya. Hampura bisa nah moal sekali ka deui. Iyakeun paling barudak. Ama hampurannya, hampura meureun abi mau dagang di belah dieu, mau ka Kampung Gandola. Bang damai we nya, wiosnya damai. Ah, teu apa naon pokona mah. Ya tuh ieu we ka urut ya, aya salitinya. Hampura ya. Alhamdulillah. Biar pika atokeun mah. Ah, kitu mah geus Siap betul, hampurannya. Omat sekali-kali deui dagang ka dieu beak siap. Ya, pokoknya sekali dulu hampura bisa dia nya. Betul nanya? Iya, Mau siap. ka dari imuang. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Banyak. Aing mah dagang setopok apa dicarikan ku si anu bieu. Dagang eta paket sarua apa sudah ibu-ibu geus kumaha deui atunya ayeuna dagang kana naon ye. Geus ieu ning tahajud deui. Duh, orang teh nahat bisa ngamuknya ke tukang dagang sarua. Orang teh dagang. Peti mati kitu ke daerah rezeki mah geus aya nu ngatur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Peti mati aya nu nganyuk oge lah. Geus untung, lamun pangeh deui majang budak nu tadi dek mentah hampura we ah. Sieun urang dosa. Bismillahirrahmanirrahim.